warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mang nyuhunkeun waktu sakedap abdi di SMA Yasti aya tugas ngawawancara. Kersan teu abang diwawancara? Kersa. Damang mang. Damang alhamdulillah. Alhamdulillah nya sehat. Dupi wasta amang saha? Restu Munandar. Oh, Restu Munandar. Amang linggih di mana? Paling dia. Oh, paling dia daerah Pribumi, mana? Pribumi. Oh, Pribumi. Cibatu Mun. Pos. Di dia amang icala naon? Pentol. Oh, pentol, baso pentol. Anu ladanya. Nah, amang icalan nu kitu? Hayang we. Oh, hayangnya. Teu ieu. Oh, mohon. Tiraha amang ngawitan icalan? 2 bulan sebelum terjadinya Covid. Oh, berarti Maretan benernya? Pan Covid Maret. Oh, mohon. Non bae anu diical ku amang teh? Aya baso, cilok, tahu. Oh, mohon. Kunaon amang milih usaha icalan katibang usaha anu sanesna? Pernah jadi karyawan pabrik oge kan ieu teu sabanding. Oh, teu sabanding sareng ituna. Gaji sareng tenaga gitu. Oh, mohon. Punten mang, kinten sabaraha pendapatan amang dina sadinten? Dina sadinten kadang 2,5, kadang 300. 2,5, 250.000. 250.000 gitu. Oh, 300. Kumaha pendapatan cekap atana pinte mang? Dicekap-cekapkeun we. Oh, dicekap-cekapkeun nya teh cekap oge. Kumaha harapan amang ka payuna? Hayong nama sih buka cabang. Oh, buka cabang di mana-mana gitu nya. Jadi abang teh usaha sukses. Amin. Mung sakitu wawancara hatur nuhun kana waktosna hapunten bilih aya kalepatan tina proses wawancara ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.